warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami sim kuring raihan ray anaki ti kelas 10 MPLB tilu. Bade ngadongeng-dongeng ngeunaan kuda anu ngadol. Zaman baheula aya hiji kuda nu kacida ngadulna. Eta kuda dipiara ku jalma beungar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu diperlukeun di urang kota. Kusabab ngarasa hoream kuda indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul, rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh ditalian ka tonggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngagejebur manehna ka walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah dina tonggong beak kubawa cai sarta teu bisa dipulung di saeutik acan. Atuh sodagar teh kacida hambekna ka eta kuda, tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyah geus ngahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jika kamari deui eta kuda ngagejebur manehna ka walungan. Atuh puguh wae tarigu beak kabawa palit. Bari jeung Abdul terus balik deui ka imah teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan juga kamari deui wae kuda teh ngagejebur manehna kana walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung diisian ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolahan model kitu. Sabab manehna kudu terus ka kota mawa kapas sakitu beratna. Mung sakitu dongeng ti sim kuring, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.